yang kita foto cinta jeung saha atuh si cinta semain tak apa si cinta si kayannya anjing lain gue nu mana tuh si cinta orang mah emang mana hubungan sebaik bulan anjing karena sabulan nges putus cinta kita keur meujeuhna ieu geuh keur meujeuhna lope-lope gitu aing sasuka teh dirinya masalah kita tarik ke bukan setting sup hate iya tuh tadi sing sabarnya tong di pikiran teuing udah can ieu atuh can tunangan kitu geus tunangan da karek bisa nemu sareng motornya ya sepenting deh urang narek tadi lah anjing biasa jadi terus lingkungan dan orang janjian dalam nanti kayaknya dia sok masuk narek awe dalam kayaknya tidak sok kare sarekeun siap Anjing, goblok. Ngomong bari najong atuh. Main terjebak. Anjing harusnya tinggal batuan ulang tinggal pakaian motor. Ya euy. Ngam keje kulit tajong sagala. Duh. Tetep mas kurang apa? Ya motor tuh kan motor. Bae motor mah sasuku salamet lah Tuh kenapa? Kunaon mana itu? para lusing yang lah Kunaon? cinta Anjir ku cinta nanti ku utang. Banget Bisa tempat nih. Terus saya kembali lagi. jadi kumaha ya yang siau gitu geus atas nah di kira Kamari. oh itu kamari jadi nanti single talent Ya, itu teh jomblo. jomblo mantap tuh jomblo di mana ya Tadi kita buka kemarin. saya Tidak ada. bangke ya syukur dulu saha Mama. oh sama sekali Entas. oh gitu mah sudah teh iya masih kayaknya yang siogina gitu Entas minta tolong. oh gitu mantap tuh gitu mah gitu mah jadi si kemari putus nanti gara-gara naon sih Nah, itu biasa. hmm? Ya biasa. Pebobohan masalah teman. oh masalah iya mulanya Pele. oh jadi gede ya Nah, itu. Tekunanan pokok aing tuh masalah anjing. Iya dah tuh, ada tuh jangan sudah batuknya. bisa sama batat mah Ya ada apa salahnya? iya sama batat mah cara Sok. gitu tah gitu teh bisa kaliguskeun Dah hese gitu. bisa kaliguskeun Sok lu nyeri anjing. Sok lu batuk. Terus kita ieu mah ya. Bukan satu. Mama iya gitu tah sekali laun tapi cari. tarik sekaligus Ada cagu sok. Geuskeun. sok panggil leuleus 2 cuma kaki itu anjing kan nyiksa babaturan Lain gitu urang geus sarua. Tanagara gede Mana Tanagara wah jadi jali bro Gelo dasar budak burung memang. Bantuan ada. bisa mah nyiksa ini kalau motong genengan aing Rageun ya.
Waduh, cager namahan si Rai. Kan aing mah teu bisa nya coba-coba we. Ganti baju. Oh ya gitu mah tuh geus urang kayak nemu orang jalani we. Da naon sih oge ge tuh. Bikin jeung urang. Teu. Nya ari abdi mah kumaha we. Urang jalan we. Untuk mah kumaha we kayu nama. Nya tuh aya gitu mah ngadangu lagi kagina enak tuh jadi caan. Tapi enak bade window soalnya terus malam ya. Nya. Mohon salam ka ditu nya. Ya, aku ngayanya. Semangat. Di jalan mah. Siap. Wah, terus. Ai si lain atuh ieu urang rek nanya tadi adat-adatan kitu teh gara-gara naon sih? Putus cinta. Putus cinta jeung sana nepi ka anjing aing dan talapung kenapa aing mah pan tiba heulana ge ganeng sih teh. Man ieu wae tuh korban lah. Jalane Putus cinta jeung saha sih? cinta. Cinta. Tadi, Tadi saya Balik. demi Allah urang teh liwat tadi teh heuh bener teh nempo aya nu ngapel. Saha? Heuh teuing da saha ya? Yang itu mau. si ieu si Agi, Si Anggi nya. Si Agi. tuh motor mana lain? Anjing perilaku ku babaturan si Om Agi. Sok ulu giung jeung mana kurang marjung. Ah berarti ayeuna jam sabaraha ayeuna? Nah, ini pas berarti waktu balik apel tah. Cegat. Euy dicegatna kieu aya supaya kampung mah ulah ditenggelan gua. Heuh urang sijieuna Banjur. ulah dibanyu si isieuna urang popocongan. Si supaya manehna kapokeun apel di ka dieu. Dalam ditenggelan mah ripu ka urang-urang keneh bener teh. Penjara. Heuh di penjara maneh. Penjara Aduh maneh nasib maneh kitu ningan gote. Nepi ka ku babaturan dia teh. Sakit anjing kitu teh. Aduh, anjing khawatir. Kumaha tuh? Kan pika Ayo tuh. Ya, ya. Cokot ka jero eta tah. Ieu can bodasan yang popocongan. Rumah kan itu mah. Semua asli. Baiklah kajian nyari kana leungeun. Tangan geus dibatek udah kaget. Waduh, cia. Nuhun lain Nya mah. tuh nuhun. Ulah sekali-kali dinya. Ayo weuh. Tah rumah teh ieu kurang jalan. Itu kumaha? Kumaha? Ajailan di nu poek nolol gitu bocongan. Tah, dia cocok tah. Saudara, ieu. Di dieu. Tah, posisina urang kieu. Saya tanda tah urang nolol. Urang di mana sih lagi? Di ditu tah di dieu tah ngaran teh ka tempo. Rumput tukang urang-urang itu udah bongan ini ngerebut babaturan eta mah anjing teu sopan. Ada kebaturan ge arang ya. Barunya anjing. Komentin lagi. Gimana ieu? Paskeun. Ya, udah Jadi harus dia jiga. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Sila tengah robot ke SD. Pocong. puas euy. Ge, kumaha puas can? Wah, puas aja puas. Ini teh aing terbalaskan. Tahan. Kalem ya, pan sukses sih rencana. Ya, rencana kan sukses. Ditraktir. Oke, orang mau baso. Siap. Benar. Naon itu? Cocok.